Anjog kepala bacurug sendok. Aneh, dak dumadak motor eureun sorangan, jika aya nu mangremkeun atuh suku mangsura roroesan nahan motor. Tah bareng jeung motor eureun leungeun eta awewe nu muntang pageuh teh ngadak-ngadak jadi teu karasa deui. Nya kitu deui motor karasana jadi hampang. Panasaran cenah dilieuk ka tukang bet eta awewe ngaleungit teuing ka mana lesna. Seap punuk-punuk mangsura pating sariak tiris. Jantung jadi ratu tutunggulan. Perasaan jadi teu pararuguh rasa keuneunana. Buru-buru motor ku mangsura dihirupan deui. Bakri, Sabri, jeung Nandi di tas rengse salat Isya geus araya di garduh ronda KRT-an 02 RW 20 Kampung Tugusari, Desa Sukahati. Sanajan manehna lain giliran ngaronda. Sok ngadon arulin main dam-daman atawa catur. Jual Nandi budak nu karek lulus di SMA. Malam Jumat ieu manehna karek ngaronda teh ngabadalan bapakna ku sababeuring. Teu sabaraha jauh di eta garduh ronda aya curug, ngaranna Curug Sendok. Pernahna di sisi jalan liliwatan ojek jeung Prekeusi antara kampung Salaeurih jeung kampung Panyusuhan. Di lewek eta curug pas sore sok loba barudak arulin, komo budak nu keur sengserang panon mah cek babasan teh mah eueuh sore nu kaliwat. Ngan sanggeus aya awewe tukang gorengan maot katabrak truk keusik di deukeut eta curug, saurang oge tara aya nu wanieun ngulampreng ulin tara sasari sabab cenah eta awewe sok ngaririwaan. Wayah kieu Mang Janan jeung nu sajena canda datang, ceuk Nandi bari luak lieu. Biasana oge sok tabu saulasan kadarieuna teh. Cek Bakri bari panonna mah tetep museur kana papan dam-daman. komo Mang Sumak mah tabuh 12 karek hol, pandagang bajigur heula mapai-mapai kampung. Cek Sabri, dam. Cek Bakri, Mana? tanya Sabri. Eta di juru teu di dahar. Nya. Cek Sabri bari nyarengeh. Ayeuna teh malam Jumaahnya. Cek Nandi bari hemar-hemir. Nya, nah kumaha kitu nan? Cek Bakri bari ngareret ka Nandi. Sok loba kacaritakeunana geuning. Kacaritakeun naon kitu? Pan cekak Bakri keneh. Unggal malam Jumaah mah hareupeun Curug Sendok eta sok aya awewe ngaririwaan. Ah, Nandi mah baheula eta mah basa anyaran awewe mau teh. Ayeuna mah tara aya naon atuh. Anggur teang damanan, Cek Sabri bari ngalieu ka Nandi. ambeh aya batur main catur, meungpeung beurang keneh. Ih, alim teuing Kang Sabri, ngaliwatan Curug Sendok mah sieun ririwa. Nah, ari Nandi berangan teh beak sorangan, siga awewe wae. Cek Sabri deui. Ku para roek geuning palebah curug mah eueuh nu hayangeun masang listrik kitu. Komo ayeuna Nandi tas naik BBM. Cek Bakri, Saha nu daek masang atuh, pan bebelieun oge miluna naek. Sakedeung deui ge listrik jeung gas naek geura. Matak rakyat mah beukiripuh nu aya. ka Pak RT atunan, sugan we aya rokok jeung kopi. Alim ah, sieun pendak jeung Neng Aufia nu geulis teh. Tembal Nandi bari nyerengeh. Nah, ari Nandi di tah neang daman sieun ku ririwa, di tah ka Pak RT sieun ku nu geulis. Aneh-aneh wae ente mah. Cek Sabri bari nyeleketeuk seuri. Sieun bogoh ri. Neng Aufia teh tuda keur geulis teh agamis, tara lesot tina jilbab. Keur mah turunan menak bari beunghar. Hiji istri nu teu leudeng. Sigana keuna kana paribasa, indung lembu bapa banteng teh.
Cek Nandi bari mesem. Cek akang genan, baheula sok aya riwa teh, ayeuna mah eueuh. Cek Bakri tandes. Geuning cek Bianis, indung berang urang salah eurih, anyar keneh kacaritakeun cenah basa atas nulungan ngajuru. Harita teh cenah memeh Isa, kapaksa balik teh leumpang bari sieun-sieun oge. Dare kana ojeg ari sian wae. Barang Bianis nepi ka palebah curug sendok. Cenah kadengi aya awewe ngageruan ibi-ibian. Barang dilieuk bet eueuh jirimna. Ningali kaayaan kitu, Bianis teu panjang pikir deui. Lung senal capitna dialungkeun. Porosot samping kebatna dilaan, tinggal make calana kulot. Becir, ngabecir, gegerewekan tulung-tulungan. Jika jelema nu teu eling cenah. Ah, bohong eta mah. Cek Sabri. Nya, can lila deui cenah. Cek Mang Sura geuning, tukang ojek nu sok mangkal di pasar beas. Ngadongengkeun. Harita teh cenah tengah peuting malam Jumaah. Bulan Sapar ketompernakeun menang panumpang duaan ngurek balik ke panyusuhan. Kerbalikna palebah parapatan munjul di jalan anyar tea aya awewe megat bari ngajingjing keresek. Kumang Sura keresekna dikaitkeun di hareup handapeun stang. Gek eta awewe diuk dina sadel. Gep dampaleungeun duanana nyakel pageuh kana beuteung. Sieun labuh meureun cekeran tesate Mang Sura. Motor di starter ngabeuleung maju. Sanggeus ngaliwatan pengkolan Tugu Asem, teu sabaraha lage dijog anjog ka palebah curug sendok. Aneh, dak nu madak motor eureun sorangan teu pupugu. Jika aya nu mangremkeun atuh suku Mang Sura roroesan nahan motor. Tah bareng jeung motor eureun leungeun eta awewe nu muntang pageuh teh ngadak-ngadak jadi teu karasa deui. Nya kitu deui motor karasana jadi hampang. Panasaran cenah dilieuk ka tukang bet eta awewe ngaleungit teuing ka mana lesna. Seak kudu punuk Mang Sura ating sariak tiris. Jantung jadi ratu tutunggulan. Rarasaan jadi teu pararuguh rasa keuneunnana. Buru-buru motor ku Mang Sura dihirupan deui. Sajroning ngahirupan motor ari paledek teh cenah bau bangke. Buru-buru motor digas satarikna. Biur, ngabiur kata bekulon muru pangkalan ojek pasar beas. Barang nepi ka pangkalan ojek, gubrag. Motor digubragkeun, goloyoh. Awak Mang Sura ngagoloyoh kana bale-bale pangeureuhan tukang ojek. Guprak, awakna ngaguprak, lengrek kapaehan teu eling di bumi alam. Sanggeus diparancahan ku babaturanana tukang ojek deui, kulisik Mang Sura ngulisik eling deui. Hek diuk bari pulhak polohok. Geus kitu teu panonna ningali kana keresek ngagantung keneh dina motor. Pokna bari nunjuk kana keresek. Babaturan Mang Sura eta keresek dicokot, brai dibuka, ari breh teh taneuh beureum. Ningali kayaan eusi keresek taneuh beureum, golepak di Mang Sura ngajejepat kapaehan. Tah cenah, di tas aya kajadian kitu. Mang Sura tarang ngojek peuting, kapok basana teh. Nya, dongeng baheula eta mah. Ayeuna mah geus raya nanaon. Bakri bari ngareret ka tebeh kidul. Ningali Mang Janan lempangna ngateyep bari dodongkoan muru ka tukangan gardu. Jigana rek nyingsieunan ceuk pikirna. Tuh Kang Bakri, ayeuna geus tabu 11 leuwih, tapi can kadarieu mereka ronda teh. Cek Nandi bari ningali kana arlojina. Moali lage daratang geura nyesab. Cek Bakri bari ngiceupan. Sakedapan jep jempling eueuh ngomong sakemek oge. Keur jempling kitu mimiti Mang Janan nyingsieunan ngagaruk-garuk bilik gardu jiga nama ku panakokohol awi. Ngadenge suara bilik di pipir aya nu ngagaruk-garuk, Nandi ngarenjag ruaseun. Ngiluan kuring damdaman ujang. Cek Mang Janan deui, sorana dingirung-ngirungkeun. Nandi curing hak bari ngalieuk ka palebah datangna eta sora. Katingalina beuki sieun, geus kitu rep ka Bakri, rep ka Sabri. Kang Bakri, Kang. Pokna sorana haros-hos. Cek Bakri bari neuteup beungeut Nandi. Pipina kembu nahan ti kaseurieun. Beuki lila katingali Nandi beuki galideur.
Ari gajleng teh luncat kaburuan gardu, tuluy ngabecir, lumpat notog-notogkeun maneh. Jiga nama terus balik ka imahna. Amang ieu manan, Nandi lain riwa. Ceuk Mang Janan ngagorowo. Ari Mang Janan nyingsieunan batur teh. Cek Bakri jeung Cek Sabri meh bareng bari dituntungan kuting barakatak seuri. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.